Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina pitulung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wilujeng patepang deui sareng Bapa di pangajaran tilu bahasa Sunda kelas 10. Di dieu Bapa baris ngadugikeun materi tentang laporan kagiatan. Hayu urang langsung kawitan wae. Panyungsi basa hiji perkara laporan kagiatan. Laporan teh ringkesan ngeunaan hiji kagiatan, kaayaan atawa hal naon wae nu geus kaalaman atawa kalaksanakeun. Ditilik tina cara nepikeunana, laporan teh bisa secara lisan, bisa oge ku tulisan. Ari ditilik tina eusina, laporan teh aya tilu. Kahiji, laporan kagiatan. Eusina ngeunaan geus dilaksanakeunana hiji kagiatan, upamana wae laporan kagiatan piknik, laporan kagiatan lomba jeung saterusna. Kadua, laporan keuangan. Eusina ngeunaan kaluar asupna duit di hiji lembaga atawa pausahaan. Nu ngalaporkeunana biasana mah karyawan kadunungan atawa atasan. Nu nyusuna ge aya ahlina nu sok disebut akunting tea. Katilu, laporan jurnalistik. Eusina ngeunaan lalampahan wartawan dina ngaliput hiji tempat atawa hiji hal anu dipandang aya mangpaatna keur batur. Kukituna, laporan jurnalistik teh sok aya nu nyebut oge laporan lalampahan atawa perjalanan. 2. Nyusun raraga laporan kegiatan jeung laporan jurnalistik. Laporan kagiatan teh disusun minangka bukti hiji kagiatan geus dilaksanakeun. Lian ti eta, laporan kagiatan ge bisa dianggap bukti ayana tanggung jawab salah saurang jalma atawa calagara anu disebut panitia teh ya, ka nu mere pancen. Pikeun hiji lembaga atawa institusi, laporan kagiatan bisa dijadikeun cecekelan keur nyieun kagiatan atawa program satuluyna. Laporan kagiatan teh kudu disusun kalayan sistematis, logis jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Eusina ge sakurang-kurangna kudu mere gambaran anu eces tur jentre. Biasana mah kudu ngandung unsur jawaban tina prinsip 5W 1H. Nyaeta naon? What? Kunaon? Why? Saha? Who? Di mana where, iraha when, jeung kumaha how. Patali jeung nyusun laporan kagiatan aya sawatara hal anu perlu dititenan, di antarana eusi laporan kudu singget, jentre, sistematis, babari kaharti, eusina lengkep, pikaresep penuh maca, faktual jeung bener, jeung kudu luyu jeung waktu anu geus ditetepkeun pikeun ngarengsekeunana. Secara umum, laporan kagiatan teh sistematisna bisa kateten ieu dihandap. Sistematika A nyaeta dimimitian ku jejer kagiatan, tuluy tempat jeung waktu kagiatan, tuluy pamilon calagara, tuluy kasang tukang, tuluy pedaran kagiatan, tuluy nu akhir nyaeta panutup. Aya oge sistematika B. Nyaeta A bubuka anu eusina kasang tukang, dasar hukum, maksud jeung tujuan, wengkuan kegiatan. Tuluy B eusi laporan anu eusina jejer kagiatan, waktu jeung tempat kagiatan, pamilon jeung calagara kagiatan, sareng hasil kagiatan. Anu terakhir nyaeta C panutup anu eusina kacindekan sareng saran. Ngeunaan laporan jurnalistik aya bedana jeung laporan kagiatan. Najan ari tujuan jeung eusina mah bisa dianggap sarua, nyaeta ngalaporkeun hiji kagiatan. Aya sawatara ciri anu ngabedakeun laporan jurnalistik jeung laporan kagiatan. Di antarana wae A. Perkara anu dilaporkeun kudu aya mangpaatna keur nu maca, lantaran ari laporan jurnalistik mah engkena dimuat dina majalah atawa koran. B. Judulna kudu pikatajieun anu maca. Basana kudu basajan, kalimahna ulah ngayayai panjang teuing, jeung kudu ngagunakeun kalimah aktif. Eusi laporan ulah ngahina batur, ulah nyinggung sara, lantaran aya laporan jurnalistik mah aya kode etikna.
hartina nu dilaporkeun teh kudu nya jujur ulah ngabohong. D. Ngagunakeun basa Sunda nu bener tur merenah. E. Eusina singget tur jelas tapi kudu lengkep deui. F. Nuliskeunana sing sistematis, luyu jeung aturan. G. Laporanana kudu pikatajieun atawa pikareseupeun anu maca. H. Eusi laporan bisa dilengkepan ku foto jeung tanda bukti sejena. Anu salajengna pangjembar basa. Baris ngabahas nu kahiji nyaeta aksara gede atanapi kapital. Minangka panjembar basa ieu dihandap didadarkeun sawatara palanggeran ejahan basa Sunda nyaeta cara nuliskeun aksara gede atanapi kapital. Cara nuliskeun aksara gede dina basa Sunda kabagi jadi sababaraha fungsi nyaeta. Nu kahiji, aksara gede pikeun dipake nuliskeun aksara kahiji dina awal kalimah. Contona horeng anjeunna teh midu amanah. Janten hakna kedah kapital. B. Aksara gede pikeun dipake nuliskeun aksara kahiji dina awal kalimah cutatan langsung. Contohna manehna nanya, kunaon budak teh ceurik? Ya kana kapital. C. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji dina kecap anu aya patalina jeung hal-hal keagamaan, kitab suci jeung jenengan Allah. Kaasup kecap sulurna. Contohna kalimah Quran, nu maha kawasa nya, ki na kedah ageung, en na kedah ageung, nu maha kawasa. D. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji gelar kahormatan, turunan keagamaan jeung sesebutan anu dituturkeun ku ngaran macakal atawa jujuluk. Contohna Haji Hasan Mustafa, tuluy si gegep, awalna kedah huruf kapital. Tuluy E. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji gelar kahormatan, turunan jeung keagamaan anu dituturkeun ku ngaran macakal. Contohna Gubernur Jawa Barat, G na ageung, C na ageung, B na ageung. Tuluy F. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran jalma. Contohna Dewi Sartika. G. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran bangsa, seler bangsa jeung basa. Contohna urang Sunda, basa Arab. S na ageung, A na ageung. Aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran taun, bulan, poe, hari raya jeung kejadian sajarah. Contohna tahun Hijriyah, poe Jumaah, proklamasi kemerdekaan. Satuluyna aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran macakal dina geografi. Contohna Gunung Galunggung, Walungan Cihaliwung, Selat Sunda. Satuluyna aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji ngaran resmi badan lembaga pemerintahan, katatanegaraan jeung ngaran dokumen resmi. Contohna Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Teras Undang-Undang Dasar 1845 nya. Satuluyna aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji kecap-kecap ngaran buku, majalah, surat kabar jeung judul karangan, iwal kecap partikel. Di ka ti pikeun jeung anu jeung sajabana anu lian dina posisi awal. Contohna di luhureun jukut remis, kumpulan carpon karangan Yus Rusiana. Satuluyna aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji kecap-kecap judul bab, subbab jeung salian teh eta, iwal partikel. Contohna bab hiji kasang tukang. Satuluyna aksara gede dipake pikeun nuliskeun singgetan gelar jeung sesebutan. Singgetan gelar salawasna dipungkas ku tanda titik. Contohna DR titik sami sareng doktor, D na kapital. Salajengna aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji kecap anu nuduhkeun pancakaki. Saperti bapak, emak, sadare, kakang, emang jeung saterusna. Anu dipake pikeun gaganti kecap sulur atawa sesebutan. Contohna iraha bapak angkat ka Bogor teh.
Anu terakhir aksara gede dipake pikeun nuliskeun aksara kahiji kecap anu nuduhkeun jujuluk. Contohna dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet pikaresepeun nya sakadang kuya esna ageung ka na ageung. Teras saha ari Ki Umbara teh? Ka na ageung u na ageung Ki Umbara. 2. Ngaguar kecap rajekan. Kecap rajekan teh nyaeta kecap anu diwangun ku cara nyebut 2 kali atawa leuwih wangun dasarna boh sabagean atawa sagemblengna. Nyusun kecap rajekan disebutna ngarajek atawa reduplikasi. A. Kecap rajekan sagemblengna nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali atawa leuwih kalayan gembleng. Kecap rajekan sagemblengna aya 2 rupa. Hiji duwi lingga. Dilebetna aya A duwi murni nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali sagemblengna wangun dasarna bari terobah sorana. Contohna buku-buku, kuda-kuda, guru-guru jeung saterusna. Duwe reka nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali sagemblengna wangun dasarna bari robah sorana. Contohna bulak-balik, gulang-guling, tulas-tulis jeung saterusna. 2. Trilingga. Kecap rajekan sagemblengna anu diwangun ku cara nyebut 3 kali wangun dasarna bari robah sorana. Contohna dar der dor, blag blig blug, brang breng brong jeung saterusna. B. Kecap rajekan sabagean. Nyaeta kecap rajekan anu diwangun ku cara nyebut 2 kali sabagean wangun dasarna boh robah sorana boh henteu. Kecap rajekan sabagean aya 2 rupa. Hiji duwi purwa. Kecap rajekan sabagean anu diwangun ku cara nyebut 2 kali enggang mimiti wangun dasarna. Contohna tatajong, sesepak, papaling jeung saterusna. 2. Duwi madya. Kecap rajekan sabagean anu diwangun ku cara nyebut 2 kali enggang panungtung wangun dasarna. Contohna sababaraha nu asalna tina kecap sabaraha. Sakitu nu kapihatur di pangajaran 3 basa Sunda ayeuna. Tong hilap kerjakeun tugas sesuai sareng parentah anu aya dina Google Classroom masing-masing. Wilujeng patepang deui dina pangajaran anu salajengna. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.